jeng 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 jeng. Topik utama dinten ayeuna nyaeta siswa SMA bunuh diri. SN nyaeta siswi anu maot lantaran luncat ti lantai 2 gedung sakolana. Manehna luncat lantaran manehna reuneuh di luar nikah. Hal eta ditepikeun ku rerencangan deuketna poe Senen 10 Februari 2020. Sanajan kitu, cetan anu aya kaitan jeung maotna SN kasebar luas di medsos. SN kaenggal ngirimkeun cetan ka rerencanganna sateu acan anjeunna luncat di gedung sakola. Foto tangkapan layar obrolan SN jeung rerencanganna kasebar luas di FB. Tinu tangkapan layar eta, SN ngaku kereuneuh mung kabogohna alim tanggung jawab. Nu mantak anjeunna depresi terus luncat di gedung sakola. Mung hal eta dibantah pihak sakola. Katempo oge rerencanganna ngalarang SN mung SN tetep wae luncat di gedung sakola. Jeung SN oge ngirimkeun foto anu nunjukkeun anjeunna tos aya di lantai 2 gedung sakola. Salain eta, jajaran Polsek Merah Jambu tos ngalakukeun olah TKP di tanggal 10 Februari 2020. Jajaran Polsek Merah Jambu keur ngalakukeun olah TKP. Tinu olah TKP eta, polisi manggihan kursi anu jadi alat bantu bunuh diri jeung polisi oge mariksa sajumlah saksi dinu pihak kulawargi, sakola jeung rerencanganana. Mung dugi ka ayeuna teu acan manggihan motif SN bunuh diri. Ayeuna urang mulih kawinda anu atos aya di TKP. Mangga kawinda disumanggakeun. Muhammad Rika, abdi di TKP tos sareng salah sahiji saksi dina kasus ieu. Sareng saha ieu namina? Nadia. Pernah saha anjeun ka SN? Abdi rerencanganna SN. Tiasa teu Nadia nyaritakeun kumaha kronologina SN bunuh diri. Jadi sateu acan SN bunuh diri teh anjeunna sempat nga-WA ka abdi. Saurna anjeunna teu kiat ku masalah anu ku anjeunna dialami nyaeta kan anjeunna hamil. Tah anu ngahamilanana teh geus tanggung jawab janten anjeunna teh depresi. Tah enjingna sateu acan abdi angkat ka sakola, anjeunna teh nga-WA ka abdi ngirimkeun gambar. Sugan abdi nyaeta teh anjeunna selfie we. Tos abdi dongkap ka sakola teh anjeunna tos Kumaha tanggapan Nadia kana kasus ieu? dia anjeunna amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun Nadia kana waktuna. Mung sakitu wae ti abdi, muli deui karika di studio. Hatur nuhun kawinda, ayeuna urang mulih ka wartawan Alif anu tos aya di rumah sakit sareng inohongna Kapolsek Merah Jambu. Kak Alif disumanggakeun. Mereka abdi ayeuna tos aya di rumah sakit, ayeuna abdi tos sareng kabare tidak pamah salaku inohong di Polsek Merah Jambu. Kumaha Bapak penyelidikan kasus siswi anu bunuh diri teh Pak? Nya dina kasus ieu korban bade diotopsi meh kanyawan motif kunaon si korban pika bunuh diri. Terus muntos kanyawan motifna, kapolisian bade ngumpulkeun bukti-bukti anu nyangkut pautkeun kasus ieu. Apa anu ngajoronkeun atau emang murni kasus bunuh diri. Salajengna diproses sakumaha nu tos ditetapkeun ku undang-undang. Hatur nuhun Bapak kana perhatosanana. Salajengna mulih deui karika di studio. Hatur nuhun ka reporter Alif. Mung sakitu warta Sunda ti abdi tong hilap nonton deui warta Sunda jeng 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 salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng inohongna Kapolsek Jambu Batu. Kapolsek Jambu Merah. Ayeuna tos aya di Polsek Merah Jambu, ayeuna abdi tos Lain di polsek kan di rumah sakit. Astagfirullah. Bukti anu nyangkut pautkeun kasus ieu.